Astagfirullahaladzim, aing mah hirup teh meuni kieu-kieu teuing. Aing geus usahakan tuh ka dieu, geus jadi TKI, geus jadi TKW, angger we aing mah sangsara. Cari tanah baheula aing gawe tuh di Arab. Aing mah diperkosa aku anak majikan. Tapi da ngeunah. Kan sakali teh dua kali, coba mun 3 kali mah aing teh ka hep-hep beurang ngajedog. Aing mah meureunnan meuni keneh balik we ka Indonesia we aing mah meureunnan lah daripada digawe di Arab Saudi kos kitu mah. Tapi aing ngadenget Haji Janger mereka eta cenah ngajual sapi tapi ngeluba duit nameran aing rek nurutan aing rek meuli tuyul sugan 2 mah moal eler geus aing rek mangkat eta Alhamdulillah euy ayeuna uing geus ngajual munding 10. Munding teh kabeneran palati kabeh bikangna mah lebar rek dijual teh. Duh, mangkaning donto-donto munding aing. Alhamdulillah ya duit munding jaluna ngunang sok gopokan kiloba duit. Hei, Haji Janger, bos munding. Berat duit. Ini ampun, ting kamari mata tangga datang ka wing ka dieu nanyakeun eta cenah munding bikangna meuni gareulis kitu. Ceuk aing tempek bae kawin mah jeung munding aing. Duit sakilobana pan. Berarti ieu duit kudu kamanakeun nya. Mengkaning ayeuna loba tuyul. Loba nu muji aing sok melang duit aya nu mawa euy. Aduh. Oke, kalau begitu. Kita amankan. Alhamdulillah geuningan dukun nu di ditu mah aing minta hiji dibere 2. Aing nama mal kasaingan ku si Haji Janger teh. Kamana nya tuyul aing teh? Oh, poho kan dibere kode ku si dukun teh. Tuk tuk brung kulit mang buntut lutung dibenyeng-benyeng ku budak hutet nyecet nyecet wow goblok kemana ieu teh tuyul teh iya mah sama gede-gede geningan eleh kudu leutik. Ayang Nen garawe heula. Topeng itu Pak Nen. Maka sedih. Mate pusing, keur sedih, susah. Naon, Mak? Mas sedih naon? Coba hibur atuh mate keur susah kieu teh. Ada yang nyanyi heula. Nyarenyen wae engke dibere enen. Weuleus-leusan. Sok eta hibur geura. Tapi nen yang nya kayak dibere enen, sok haribur. nyon gitu. Geura. Iya mah nu gede teh ampun. Ayo kacung. Mundur. Maju. Jelakinong. Doman ini mundur eta mundur. Maju eta maju. Jelakinong. Doman ini Mama kelas sieun eta teh naon bukan. Ayang udah langsung nenek. Dariu. Ya. Dengekeun. Emak ngadenge beja, cek tatangga. Cenah si Janger geus ngajual lahan jeung mobilna. Nah, jadi kudu kumaha tugasna meureun kudu masing-masing amun hayang beunghar mah. Masa kudu ku dengekeun. Maneh kalembur nu belah ditu, barudak Taiwan meureunnan. Tah geus ka ditu maneh. Maneh cenah mah si Janger geus ngajual kebo. Imahna nu mana? Geus teangan we kana nanyakeun sugan ka batur. Geus dipikir keur marangkat, mah geus teu boga duit pisan. Tuh mah tungguan mah nya. Tungguan mah nya. Pokok kemun betanya nyanyen. Geus siap. Ujang arek mangkatnya. Aja geura-geura. Aing bagian anu sangsara di bagian Taiwan. Kita Taiwan mentingnya duitna cair rencana mah meureunnan dia Haji Janger mah kamarin geus ngajual kebo jeung eta. Meureunnan loba duitna. Aing mah sangsara wae hirup teh. Tuyul brangsak aing mah. Teu nyaho si Ra itu mah tuh. Menang meureunnan geus hasil. Hah? Ari geuning aya deui.
Lala sarua. Sarua urang Mana kon gitu. urang di ditu teh eueuh duitan. Kumaha tuh? Nah, kieu wae. Mending mah urang ka haji jangan duaan. Namun geus kitu, hasilna dibagi dua daripada urang teu hasil. Kumaha? Layu atuh. Tapi ulah gandeng kamanya. Anu pengen. Alhamdulillah. Biki beungar we haji janger. Duit amaraya munding kamari munding. Dibeli ku bujangan aing hedang. Kunaon bujangan hayang munding. Aing teh kawin atuh jang daripada ka munding mah. Eta bujangan menikah ku hayang yang munding Gusti nu Maha Agung. Makanya munding aing kabeh parawan. Iya ngajual munding lalakina wungkul. Soalnya saingan jeung aing. Aduh, munding aing nu jalu dadah. Duitna loba. Duit bos. Luar biasa. Aduh. Tapi ku aing duitna aingna keur usum cekik kieu. Sumpah gong. Ayeuna diteundeun dina ieu besi ku tuyul. Cekik bagong aing sieun euy. Kumaha lamun kieu nya? Ku aing rek diteundeun we di dieu ya. Kesakan dikekeuweuk. Tah. Ieu mah da, ieu mah perantis pahalin aing. Aduh, karasa tuluh euy. Aduh. Mundur. Bantingkeun satu belatuk. Heup. Ngangan imakeun beunghar. Oh. No. Panlah manu beunghar hiji rada wede. Kumacarana asupna. Makan makhluk halus teh hidang. Tuyul aing mah kumaha ge asup bisa lewat eta tembok. Wah, sakanya Tembus. Mana teu bisanya? can bisa. Aing emang geus ieu pengalaman. Jadi kebapeunnya. Aduh, kunaon? Aing teu bisa tembus gini. Sama bego tolol. Tuh itu depan tona jalan aya ditu. Ari sian teh kunaon bentu bebeja atuh tadi. Karak nempok. Ya, Pasti punya bisa cara asup kita, nembus kadinya kanu tembok. Ayo sok. Iya, mah dapat lagi. Ayo. Ya, udah asup. Ayo. Sadar, siap. Ada disiakan baik. Tuyul teh ka mana sih meni lila. Geus teu sabar aing jelema beunghar. Terus anu kono capek nih tunduh, geus nunggu anak balik sare orang mah. Sugan we udang sare tuyul daratang. Datang acil. Acil. Nilai teuing atuh mama ke Pikasare. Jauh mah jauh. Barodo tuyul ayeuna mah. Canggih atuh modern ayeuna mah. Nah, teu nyokot nage tuyul baheula lain tuyul ayeuna. Mana beunangan. Ayo teh mah geura dibuka ih. Ke heula atuh. Buka heula ayeuna nya. Kayak mun dia geus bener kan dibere enen. Ujung atuh kudu sabar.
Astagfirullahaladzim. Ai ieu naon nu kieu Rodo pisan Ayeuna ieu kan bandana itu. Iya teh paranti ngarokok. Bancena bandana nu gede, cokot Iya, kan ieu pan kolotok gedena. Iya teh dibungkus, mah dihitung eueuh deui. Paranto. Ku tunjuk Sudi aing boga tuyul boloho belegu kos kitu aing dianterkeun dikeun bogana. Kumaha tong ka mah aing. Geus kabalang sangsara aing mah. Balik tong balik. Pohaci Production Channel, dukung kami. Jangan lupa subscribe, like, dan tonton dan share. Terima kasih.